Sampurasun. Aduh wargi-wargi sadaya alhamdulillah tepang deui sareng sim kuring. Tidak biasa we obrolan cawak urang lembur makieu. Harasana nama sim kuring teh kasumpingan di tamu. Aduh ampun aya bala di hiji aduh. Anu geus teu bidok deui di dieu mah. Loba kasuri atuh sasuri. Ieu mah numutina teh lucu nurup kana cupu ngaran-ngaran. Ya sami teh alhamdulillah wargi-wargi ieu teh Kang Budi. Mung alhamdulillah anya teh ganti ditambihan di namina teh aya Budi Gino gitu. Aduh gaya. Sanes bapana Gino teh. Alhamdulillah lain bapana. Ari Budi Gino teh ya eta Gino teh singkatan ya eta Gino. Wah, Gino. Aduh, ampun da urang Sunda mah kieu cabok aja. Kan wae. Orang Sunda mah loba heureuy ini. Heureuy. Gitu henteu Gino aya Gimo teh kitu. Ari Gimo teh naon Gigi Moyan. Bimoli, kumaha Bimoli? Aya Bimoli, bibir sagede mili. Ieu mah urang Sunda mah kieu nya. Budak wayana di Sunda mah kitu da loba. Sama tina ngaran ge panaran Asep singkatan eta teh Asep teh. Ya eta agama esna suci, eta estu, pena pinunjul tuh. Jadi disingkat-singkat. Tuh ayeuna aya kantor wilayah disingkat jadi Kanwil. Ya, kantor departemen disingkat jadi Kandep. Nah, kantor jutawan disingkat jadi Kanjut. Kantor jutawan mah jadi Kanjut. Nah gitu di Sunda mah aya anu dipendekeun teh nyalametkeun jeung aya nu nyilakakeun. Jeung aya nu dipanjangkeun nyalametkeun, jeung aya nu dipanjangkeun nyilakakeun. Contoh, lamun ayeuna cangro disingkat batu dipendekeun nyalametkeun. Bu meser cangro sabaraha 500. Tapi lamun dipanjangkeun Bu cilaka tah. Bu meser kacang di jero. Daripada nemalan mengaku mah paling nampilingnya. Nya. Nah, naon di Sunda mah aya nu bisa dipanjangkeun bisa nyalametkeun jeung bisa nyilakakeun. Contoh aya deui tadi sudah kantor jutawan disingkat jadi Kanjut gitu. Aya deui anu disingkat jadi nyilakakeun, nu matak dipanjangkeun. Sok kubu disingkat. Ilmu tanpa iman luntur disingkatan naon? Imut. Kamu disingkat mah ilmu tuh ilmu teh berarti naon i-nya. Ilmu tanpa berarti tinggal teh. Jadi it-nya itu. Ilmu tanpa iman luntur lamun disingkat jadi Enak. enak nama bukan awewe. Nah gitu ya. Jadi bahasa Sunda mah loba anu dipanjangkeun bisa nyalametkeun, anu pendek bisa nyilaka ya gageun gitulah da Sunda mah obrolan.